Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib ala mukallafi kajama mukallaf aidon deui naon aya takida yen tanekadkeun itu mukallaf anal malaikata kana saestuna para malaikat alaihim muka tetep ka para malaikat as-shalatu ay rahmat wassalamu sareng kasalamatan eta min jumlati ibadillahi tina sajumlahan hamba-hambana Allah al-mukramina anu dimulyakeun kabeh. Wa annahum jeung saestuna itu para malaikat eta masumuna anu diraksa kabeh min jami'il ma'asi tina sakabeh pirang-pirang dosa. Munazzahuna tur anu dibersihkeun kabeh an sifatil basyari tina pirang-pirang sifat kamanusiaan. Wa annahu jeung saestuna kalakuan sareng tingkah eta la ya'lamu teu aya nu terangeun kasrotahum kana kaseseueuranana para malaikat illallahu taala ang saha Gusti Allah taala. Wa minhum jeung eta tetep pisapalina para malaikat Jibrilu ari malaikat Jibril, wa Mikailu sareng malaikat Mikail, wa Israfilu jeung malaikat Israfil, wa Izrailu sareng malaikat Izrail. Wa haulail arba'atu jeung ari ieu nu opat eta hum ari itu haulail arba'ah eta ar-ru'usa upirang-pirang pimpinanana. Wa hum sareng ari itu haulail arba'ah eta abduluhum pangunggul-unggulna para malaikat. Wa minhum sareng eta tetep disapalina para malaikat hamalatul arsy ari malaikat anu nanggeuy kana aras. Wa hum sareng ari itu hamalatul arsy al-ana dina waktu ayeuna eta arbaatun aya opat. Wa yuzadu sareng bakal ditambahan saha alaihim itu arba'ah yaumal kiamat dina poenan kiamah arbaatan kalawan opat. Wa minhum wa yujadu sareng bakal ditambahan salaihim itu hamalatul arsy yaumal kiamati dina poenan kiamah arbaatan kalawan opat. Wa minhum sareng eta tetep disapalina para malaikat munkarun ari malaikat munkar, wa nakirun sareng malaikat nakir, wa ridwanun sareng malaikat ridwan, khojinul jannati anu jadi juru kuncina surga, wa malikun sareng malaikat malik, khozinun nari anu jadi juru kuncina neraka. Wa raqibun sareng malaikat raqib, wa atidun sareng malaikat atid. Wa yatakida jeung yen takulu nekadkeun itu mukallaf anna abdul khalqi kana saestuna pangunggul-unggulna makhluk kullihim tegasna sakabehna khalqi eta nabiyuna nabi urang sadayana Muhammadun tegasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumar rusulu tuluy para rasul, tumal anbiya tuluy para nabi, tumal malaikatu tuluy para malaikat. Shalawatullahi alaihi rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan ti Gusti Allah eta alaihim muga tetep ka itu nu kabeh. Summa sahabatu tuluy para sahabat radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhum ka para sahabat. Wa yatakida jeung yen ta kudu nekadkeun itu mukallaf ana khalqa kana saestuna makhluk kulahum tegasna sakabehna khalqa eta yamutuna bakal maraot itu khalqa ingdang kidoi amarihim dina nalika beak pirang-pirang umurna itu khalqa. Wa anna qabido jeung saestuna anu ngagegem anu nyabut li arwahihim kana pirang-pirang ruhna itu khalqa eta malakul maut. Wa huwa sareng ari itu malakul maut eta Izrailu malaikat Izrail. Wa annahum jeung saestuna itu khalqa eta yusaluna bakal ditaranya itu khalqa bada dafnihim sabada ngubur itu khalqa fi kuburihim dina pirang-pirang kuburanna itu khalqa illa jamaatan angin sagolongan mahsusina anu ditangtukeun kabeh. Wa annahum jeung saestuna itu khalqa ta eta yub'atsuna bakal diharudangkeun ke khalqa yaumal kiamati dina poenan kiamah. Wa yuhasabuna jeung bakal dihisab itu khalqa fil mauqifi di mauqif ala a'malihim natepan kana pirang-pirang amalna itu khalqa. Ilaman angin jalma angin makhluk yadkhulu ra'asup iman al jannata ka surga bigori hisabin kalawan teu dihisab. Wa anna a'malahum jeung saestuna pirang-pirang amalna itu khalqa kullaha tegasna sakabehna itu amal eta tuzanu bakal ditimbang itu amal fil mizani dina timbangan. Wa annahum jeung saestuna itu khalqa eta yamurruna bakal ngaliwat itu khalqa jami'an tingkahna sakabehna ala sirati kana cukang siratal mustaqim. Wa anna mu'minina jeung saestuna jalma-jalma anu mukmin eta yashrabuna bakal ngalaleut ieu mukminin
min haudi nabiyina tina talaga nabi urang sadayana Muhammadin tegasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanaluna jeung bakal mareunang itu khauf itu mukminin syafaatahu kana syafaatna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati dina poenan kiamat. Wa akbaru syafaatihi jeung ari pangageng-ageng syafaatna kangjeng Nabi teh eta syafaatul udma fi pasil qodoi dina waktu misahkeun hukuman. Wa ayatakida jeung yen takulu nekadkeun mukallaf anna nabiyana saestuna nabi urang sadayana eta arabiun urang Arab Quraisyun tur bangsa Quraisy. Wa huwa sareng ari tu nabiyuna teh eta Muhammad bin Abdillahi Muhammad putra pamegeta Abdullah ibni Abdul Muthalib bi Abdullah putra pamegeta Abdul Muthalib ibni Hashimin Abdul Muthalib putra pamegeta Hashim ibni Abdi Manaf bin Hashim putra pamegeta Abdi Manaf ibni Kusayin Abdi Manaf putra pamegeta Kusay ibni Kilab bin Kusay putra pamegeta Kilab ibni Murata Kilab putra pamegeta Murrah bin Ka'ab bin Murrah putra pamegeta Ka'ab ibni Lu'ayin Ka'ab putra pamegeta Lu'ay ibni Ghalib bin Lu'ay putra pamegeta Ghalib ibni Fihrin Ghalib putra pamegeta Fihr ibni Malikin Fihr putra pamegeta Malik ibni Nadarin Malik putra pamegeta Nador ibni Kinanata Nador putra pamegeta Nador ibni Kinanata Nador putra pamegeta Kinanata bani Huzaimah Kinanah putra pamegeta Huzaimah tabni Mudrikah Huzaimah putra pamegeta Mudrikah tabni Ilyasin Mudrikah putra pamegeta Ilyas ibni Mudarin Ilyas putra pamegeta Mudar ibni Nijarin Mudar putra pamegeta Nijar ibni Ma'ad Nijar putra pamegeta Nizar ibni Ma'din Nizar putra pamegeta Ma'ad ibni Adnanin Ma'ad putra pamegeta Ma'ad putra pamegeta Adnan. Wa ummuhu jeung ari ibuna kangjeng Nabi teh eta wa ummuhu sareng ari ibuna nabiyuna teh eta Aminatu binti Wahbin Siti Aminah putrina Wahab ibni Abdi Manaf bin Wahab putra pamegeta Abdi Manaf ibni Juhrah Abdi Manaf putra pamegeta Juhrah bin Kilab bin Juhrah putra pamegeta Nahu jeung saestuna nabiyuna teh eta abyadu anu bodas musyrabun tur dicampuran bihumrotin kalawan beureum. Wa anahu jeung saestuna nabiyuna teh eta khotimul anbiya panungtungan para nabi wal mursalina jeung para rasul. Wa anahu jeung saestuna nabiyuna teh eta wulida dilahirkeun ieu nabiyuna di Makkah di Makkah. Wa bu Isa sareng diutus itu nabiyuna atau kangjeng Nabi Muhammad ya. Biha di Makkah. Wa hajar sareng hijrah itu nabiyuna ilal Madinati ka Madinah. Ilal Madinatil Munawwarah ka Madinah Munawwarah ba'dal Isra'i sabada Isra wa mata sareng maut itu nabiyuna teh biha di Madinah wa dupina sareng dikependem dikubur itu nabiyuna biha di Madinah fi baiti Aisyah ta di bumi Siti Aisyah radhiyallahu muga ngariduan saha Gusti Allah anha ka Siti Aisyah wa anna syariatahu jeung saestuna syariatna kangjeng Nabi kata nabiyuna teh eta nasakhot nyalin ieu syariatah jami asyara'i kana sakabeh pirang-pirang syariat asabiqoti anu miheulaan alaiha kana itu syariatah wa tabqa sareng tetep itu syariatah mustamirotan tingkahna tetep ila yaumil kiamati dugikeun ka poenan kiamat. Wa yajibu sareng wajib alal mukallafi ka jalma mukallaf aidon deui naon aya ripa yen tanganyaokeun mukallaf syara'i ad-dini kana pirang-pirang syariat agama wahia sareng ieu syara'i ad-din teh eta puruhu pirang-pirang cabangna itu din wa hammuha jeung ari penting-pentingna syara'i ad-din eta at-taharatu susuci was sholatu sareng salat wa zakatu sareng zakat was shaumu sareng puasa wal hajju sareng munggah haji wa natlubu sareng nyuprih kami minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala aliana tak kana pertulungan ala zikril ahammi kana nyarita kenupang penting-pentingna min hatina itu syara'i ad-din wal barokata jeung nyuhunkeun kana kabarokahan fihi dina itu din panaqulu tuluy ngucap kami kitabat taharati kana kitabut taharah.